aya deui golongan sapertosna golongan najariyah anu luluncatan artina lamun asup ka ahli sunnah seperti ahli sunnah, lamun asup ka Muhammadiyah siga Muhammadiyah, asup nyaeta ka mana deui najariyah teh sapertosna ka Jabariyah siga jadi luluncatan kabeh di situ pilih gitu. Asup ka ahli sunnah siga ahli sunnah siga ahli sunnah. Enak asup nyaeta golongan anu sejen seperti itu. Lamun dina eta apa kedua seperti namanya eta. Aya teh hiji makhluk kami ciptakeun Gusti Allah bisa mancala putra, bisa beda. Naon gitu? Lonok. Tah lonok seperti lonok. Aya begitu seperti lonok bunglok. Nu kitu tah. Aya begitu aya begitu nya aya lonok bunglok. Intinya ya Allah kalian kepada itu hiji contohna sapertosna mana ahli sunnah